Kabudaya asal bahasana tina Sansekerta. Budaya anu ngandung hati, budi atawa akal. Kabudayaan bisa dihartikeun sagala perkara anu aya sangkutan sareng budi sareng akal. Secara umum, budaya teh hartina nyaeta hasil cipta karsa jeung rasa manusa pikeun ngalengkepan kana kabutuhan hirup anu ngacakup pangarti, kayakinan, seni, hukum adat, jeung tiap kacakapan. Hakikat budaya nyaeta salah sahiji cara hirup anu berkembang jeung dipiboga ku salarea, ku sahiji kelompok jelema jeung diwariskeun ti generasi ka generasi. Budaya dibentuk tina sababaraha unsur, nyaeta sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, jeung karya seni. Sunda nyaeta salah sahiji kabudayaan Indonesia anu ngadominasi di Jawa Barat. Nurutkeun kana sajarah perkembangan kabudayaanana, Sunda teh kabagi kana 4 periode, nyaeta anu kahiji zaman prasejarah, anu kadua zaman purba, anu katilu zaman madya, jeung anu terakhir nyaeta zaman modern. Animisme mangrupakeun paham kapercayaan kana roh atawa jiwa nenek moyang anu parantos ngantunkeun ngan masih keneh gaduk pangaruh kana kahirupan di dunia. Kapercayaan ieu dipercaya bakal masihan pitulung jeung kasejahteraan. Kapercayaan ieu nimbulkeun kalakuan kangge ngadamel tempat nu bakal dicicingan ku arwah nenek moyang. Salian ti eta, aya oge kapercayaan kana tanaga atawa kana kakuatan alam anu aya dina benda-benda, misalkan patung, jimat, golok ageng, pedang, sirah manusa, cincin, gelang, sareng nu liana, nyaeta disebatkeun dinamisme. Mimiti ayana kapercayaan animisme nyaeta tradisi pamujaan anu dilakukeun ku masyarakat ka pamimpinna. Pamujaan ka arwah nenek moyang ngaruh pisan kana kahirupan masyarakat keur eta sareng masyarakat anu saterusna. Kalau asal kata cuma Bandung dari Bandung. Karena dulunya kalau dilihat ke masa lalu itu Bandung itu terbentuk dari danau yang kecil. Jadi memang cerita santri yang ini itu agak benarnya. Karena mungkin cerita santri yang kaitan dengan pengetahuan dan seperti itu. Dan awalnya Bandung itu sendiri terbentuk akibat keputusan Sunda yang menutupi aliran Sungai Citarum sekian puluh ribu tahun yang lalu ya. Lama-kelamaan si danau itu sendiri surut dan membentuk dataran yang cukup luas yang membentang dari barat ke timur, yaitu dari mulai kawasan Kars Padalarang atau kawasan Kars Citatah sampai ke wilayah ya sekitar ujungnya itu ya sekitar Cangkaan. Buktinya apa? Buktinya ya tinggalan masa lalu di Bandung, terutama yang masa prasejarah itu banyak itu ada di kawasan perbukitan. Kemudian ditemukannya fosil-fosil ikan di kawasan di sekitar daerah Cibiring. Terus kemudian ya yang paling terkenal ya ditemukannya di Siapawon di kawasan Kars Citatah. Arkeologi Jawa Barat saja ya, kita lepaskan dulu Sunda ya, di Jawa Barat itu kita juga mengalami masa prasejarah dan sejarah. Kalau masa prasejarah kita juga banyak situs-situs yang sebenarnya di Jawa Barat, mulai dari Lebak, Banten, Ciamis dan sebagainya sampai dengan perbatasan Pantura. Tapi kita sangat sedikit
Agama Hindu asalna ti benua Asia nyaeta India, mangrupakeun agama resmi pangawalna di dunia. Kusabab tos aya masa kurang leuwih 1500 sateu acan Masehi. Namun agama ieu diperkirakeun ayana di Jawa Barat sakitar awal abad ka-4 Masehi. Anu nganut Hindu percaya kana dewa-dewa. Dewa anu pangluhurna nyaeta Trimurti, anu mangrupakeun kasatuan ti Dewa Brahma, Wisnu, jeung Siwa. Kitab sucina Weda sareng kitab-kitab nu sanesna sapertos Mahabharata sareng Ramayana. Imah ieu disebatna Genung Jinem. Hartina tempat atawa ruangan anu dina bagian katuhu jeung kenca dinding digambar motif-motif sulur khas Cirebon. Dina bagian tengah dindingna aya tulisan huruf Arab kalimat Tauhid la ilaha illallah. Dina bagian sudut-sudutna aya tulisan huruf Arab nyaeta Ya Robbana. Sedengkeun dina pangluhurna dihias ku kaligrafi Arab anu tulisanna Allah Muhammad Rasulullah. Zaman baheula dina kaayaan taneuh anu subur kumargi daratana luhur, orang Sunda loba anu asup kana pertanian. Henteu ngaherankeun oge mata pencaharian anu dianut ku orang Sunda nyaeta huma, di mana huma teh nyaeta istilah kangge taneuh olahan pertanian. Taneuh huma mangrupakeun ladang pare jeung ladang palawija. Alat-alat anu digunakeun nyaeta pacul, kored, congkrang, parang, timba pring, kolotok, etem, jeung sajabana. Alat musik Sunda kahiji nyaeta calung. Mangrupakeun alat musik Sunda anu prototipe angklung. Beda sareng angklung anu dimaenkeun ku ngageterkeun eta. Cara pikeun ngelehkeun calung nyaeta pencet gagang. Anu kadua nyaeta angklung. Mangrupakeun alat atanapi galeri seni anu didamel tina awi. Di Jawa Barat aya sababaraha daerah anu ngahasilkeun batik anu masih keneh aya dugi ka ayeuna. Nyaeta di Cirebon, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, jeung Ciamis. Batik anu dihasilkeun dina hiji daerah ngahasilkeun nami anu sesuai jeung tempat anu ngadamelna. Batik Cirebon dinamian Cirebonan, batik Indramayu dinamian Dermayonan, batik Garut dinamian Garutan, batik Tasik dinamian Tasikan, sareng rereng apel, iwak entog, jeung Cirebon motif guci. Corak batik produk anyar, kain panjang. Secara umum, imah tradisional Sunda mangrupakeun gedong, sapertos imah-imah tradisional di Indonesia. Bentuk imahna stadil, tujuanna pikeun nyegah masalah ti lingkungan anu tiasa ngancem pangeusi eta. Ditilik tina bentuk atep, imah tradisional Sunda dibagi kana sababaraha ciri anu benten ti hiji sareng anu sejenna.